Bos maneh dah kalau keluar nagreg anjir teh jadi aing kudu saya we ke kebon. Anjir gara-gara ayah bos maneh kalau keluar nagreg anjir teh jadi aing kudu saya we ke kebon aing yo yang apa matak maneh dibawa ka dieu enggak mau enggak mau aing teh kamar teh manggih jelema heuh pingsan di ditu aing teh jadi cium cin manggihan deui tah matak ngajak maneh heuh yuk neng kebon salah sapra kamari aing jadi resep ngerian dalam maya kudu neangan mangsa ieu mah jang palakeun lumayan jang udud sebatang-batang wae mah itu maksudna kemana we dan mangihan sahaduaan kudu rada-rada di palak ieu mah aing geus make tato aya namanya bakal wani ya lawan preman cilepeung ge juga nama meunang ieu mah geus mah gagal ieu mah main lah turun ieu mah juga nama ya kudu langsung ngadeng waktu itu malas aing rek nyaingan preman cilepeung Iya, jangan mana, woi. Iya, reka mana? Di mana ha? Reka kebon. Kebon ka? Kebon, iya bos urang. Bos saha ngaranna? Bah Ading. Bah Ading, orang mana itu teh? Oh, urang tongo. Wani-wani geus aya pajak can di dieu. Aing nu cekelan di dieu. Wilayah di cekelan ku aing. Sia. Goblok wani ka aing. Ieu wilayah aing di cekelan ku aing ha. Ada apa lu? Maneh apa tuh ke gua? Hah? Sian ku aing tah, tentu aing tah. Tah. Tuh. Teu sieun. Tuh, aing mah. Nah, sia. Tong mewe wae, sia. Ya eleh gua ieu mah. Tuh. Ayah. Tadi ya dia dua anak. Tadi ya. Naon ieu? Mana teh? Rokok. Udun. Nempel, keluarkan. Duit. Kudu aya teh nya. Rek lewat dieu kudu aya duit. Teu boga ieu teh lockdown, Mang. Ayeuna teh 2020 kudu aya duit. Duit. Apa ya ngeun? Entu. Lamun kurang kemarin kamarnya. Orang bisa mau bisa ngantar kebun. Daripada dicarikan ku bos atau bapak orangnya. Bikin lah ya. Sok bebas bikin. Mana? Cangkel itu cangkel. Goblok. Mana? Jajan udun. Sia. Rek mana maneh? Naon deui atuh? Tadi ieu. Duit geus dibere. Ari maneh rek mana? Ka kebon. Maneh teh tadi teh bijil teh di ditu, teh dekat ditu maneh teh. Tadi ya? Oh ditu. Tadi itu. Iya. Lumayan ya. Aing kudu neangan si Radika. Menang duit teh gede deh ieu mah gede pantai ya. Lumayan aing teh sia-sia euy. Teh sia-sia bener malah anak sultan teh. Ning aing neangan Radika kabur. Pasreng.
Aduh. Kunaon ari mana? Ampun, kenapa tuh? Kenapa? Aduh. Wah. Kan dipanggil ke Marlboro aja. Udah. Lihat ke kebun Jawa anjing. Repe kayak dipanggilkan Marlboro. Bener. Gaji 2 kali lipat. Orang mah siapa? Tenang, anak sultan mah tenang, ayo. Kurdi kemana aing mah aneh teka tinggali acan aing geus menang duit ya lumayan ya sakieu yang beli udud ya alah jeung pemancingna kopi gudeg mantap mana Kurdi kemana di aing haus yang udud dia yang nikotin teka tinggali budak kemana itu budak saha ngalamun wae geus si Kurdit geuning teh wah sia kenaon di dinya iya orang haus nikotin ya buru kan jadi ka urang enggak orang nongkrong di ditu di jalan deket warung teh geningan buru sia amper oh para imut sekali nih. Kamu tahu gak perbedaannya Monas sama kambing? Ngomong, tahu gak? Hah? Oh, kalau Monas itu punya perintah, kamu itu punya saya. Punten. Aya rokok, Cuk. Aya. Bisa rokok. Hiji. Sabatang. Sabatang. Sabaraha bata? Sabaraha? 2.000. 2.000. Ya. Jangan ngelawe 2.000 mah. Nya ari artosna ageng nya. Ya mama itu. Kade bohong katanya. Sabatangnya. Mbak teh remote kieu jadi naksir aing geus sia we. Beli rokok lila di aing mah. Goblogna teh tepira meuli ulun sakitu petot. Terus kemana mana meuli lila? Pan beli rokok lian. Lila teh mun uduna buat rokok naon ieu? Sabaraha ieu? 100 lin. Sia mah nya 100 kieu. 2020 biasa naik. Ah bener. Geus ka ditu si mah ka ditu ah. Sabawa deui takok mere yang maneh. Kieu ge dipang molipun. Ka ditu si mah. Ini kena jeung embe aing da kudu sabatang canai deui. Goblok. Mbak. Makin imut saja. Aku pamit pulang dulu ya, Mbak. Dadah. Mwah.